Oke guys, kali ini dulu di sini sawah, kebunnya luas, kebunnya lebar, sekarang menjadi rumah tinggi semuanya. Ini kampung angin dulu sini. Inilah. Ayu batur urang lempang sarerea. Ayu batur urang lempang sarerea. Lepakeun ka jalan ningali pasaran. Terbaheula mah lembur kuring teh seueureuh sawah. Dan ayeuna di kampung abdi tos digusur. Katingali teh aya pabrik, aya gedong tinggi ayeuna. Batur urang jalan sawah. Ningali ayeuna sok rupana mani rame pisan. Baheula sawah jeung lembur jeung kebon luas, ayeuna mah tos jadi pabrik. Nenek mah sok ayeuna mah tingalikeun, sok ayeuna mah tempokeun, tos jadi gedung tinggi. Batur urang jalan sarerea. Urang nempokeun di area pasawahan. Ayeuna mah tos jadi pabrik, jadi gedong anu tingkat tinggi. Ayeuna mah zaman maju, sawah ge geus teu aya, sok urang tembokeun. Sanajan loba pabrik, sanajan loba gedong, tapi mah jeung rencangan masih nganggur. Sawah baheula ayeuna mah tos jadi pabrik. Emak kumaha ieu bapak kumaha si kuring. Tos jadi pesawahan, baheula kampungna luas, kebonna jeung lebar. Ayeuna mah tos jadi gedong, gedongna gedung tinggi.